teu percaya. Kangjeng Nabi kata. Salajengna wa abrodu minas haji. Begitu Kangjeng Nabi dicepeng ku panangan anu mulyana. Karaosna teh tiis pisan. Ngalangkungan tiisna es. Es anu sakitu tos tiisna eleh ku tiisna eta cai. Masyaallah. Aheng-ahengna eta cai anu aya dina walungan anu katingal ku Kangjeng Nabi jeung diraosan teras dicampa ku Kangjeng Nabi waktos mi'raj. Masyaallah. Ieu kaahengan waktos Kangjeng Nabi mi'raj. Neme ningal eta. Salajengna wa'at yabu minal miski diangse ku Kangjeng Nabi. Masyaallah. Wangina eta cai langkung wangi walaupun dibandingkeun sinarang lisah misik. Itu lisah misik teh Gusti prosesna ge sesah, bahanna oge sesah. Diuningakeun dina kitab hikmah mah nyata tina uncal anu nuju reuneuh dilebetna teh seueur gaji nu gegernilan. Eta uncal ditewak dina waktos tertentu, dina jam tertentu dipencit. Ta eta gaji gegernilanna teh dianggo bahan kanggo ngadamel minyak misik, diproses jeung sajaba-sajabana. Wangina luar biasa. Terasuk rupina endah kacida, matak pangawasna oge henteu kaleng-kaleng ceuk basa ayeuna mah. Geuning amang sok meser abi lisa misik. Suur tak kana botol anu panjang panguasa teh 10.000 atuh eta mah geus dicampuran ku acai eta mah kitu ditamplokeun sagayung ge angere asna teh kitu nu asli nama di gram biasa jutaan paling mirah ratusan ribu matak ulah heran lamun ibu lalandong dipiorang ku ajengan kagak leulis ambisi asieun salah nitip ka ajengan dek nu asli, dek nu kawe, nu asli disuunkeun 2 juta, ulah heran nu asli mah kitu. Ulah heran ku lamun nu kawe, nah ajengan teh mental 50.000, ibu teh dibere misik anu bercampur jeung acai gitu. Jeung cai. Itu. Jeung cai. Tah wangina eta misik nu aya di dunya kawon ku wangina angse eta cai anu aya di walungan nu katinggal waktos Kangjeng Nabi mi'raj. Wangi pisan. Saur Bi Mumun teh nyawangi, abdi meureun Bapa waktos malam Jumaan ngeup besok dandos. Cileur dicokelan gitu sajabana. Iya atuh. Bau keneh eta mah Ibi. Bau keneh. Lisah misik parantos wangi pisan. Tapi ku cai anu aya dina eta walungan kawon wangina eta lisah misik. Komo Ibi atuh kurang wangi. Karena ibakna ge najolang ku lisah misik unggul. Gitu. Aneh tah Kangjeng Nabi teh. Nya naros. Kasaha ka malaikat Jibril. Sanes berarti Kangjeng Nabi teu terangeun kade naros teh. Lapan Kangjeng Nabi mah kasipatan ku nah hartosna termasuk kanggo waleran eta terang. Nah atuh jeung naroseun lamun Kangjeng Nabi teu naroseun ka malaikat Jibril umatna moal uninga kana dongeng eta cai tose anu uninga teh wiwati Kangjeng. Tah Kangjeng Nabi mah teu kitu, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kedah dicontoh ku ibu-ibu. Ladang pangaosan teh ulah digem-gem wae dina mana. Ulah disimpen wae dina emutan, berbagi. Sareng saha ku angpusakum wa ahlikum naro. Jeung ahli saahli teh sareng caroge. Ih sia bapana. Pangajian ayeuna ngadongeng cai sia Mang Ujang teh. Itu ibu-ibu teh bari gegabrag gitu nya. Cai kumaha? Cai mah loba. Hayang apa dongengna? Hayang atuh ngabaso heula kira itu. Masyaallah. Sawer heula mamahna atuh.
didinya sok kitu, tapi bapak penasaran. Sok yang bakso mana? Anu didorong 2.000, wah gitu. Tuh kamu rakali didongengkeun. Daripada diberes sinetron wae gitu. Baheula mah tersanjung. Ayeuna masih saha gini ibu-ibu? Sinetron kerame teh. Saha? Nah, ibu mah alhamdulillah tara sunutran sinetronnya. Bobora sinetronnya namang. Beas deuk malah leser gitu. Masya Allah. Eta Masya Allah. Berbagi tak didongengkeun. Kamu rakali uih ngawas. Ujang ku guru ngawas tadi dongengkeun cai Isra Mi'raj. Encan cenah masok atuh bobo kasep. Isa atos sok kumaha urang parende. Jang mak tadi pengajian. Amang ngabahas cai Isra Mi'raj. Kumaha emak terus ngadongeng ieu teh. Kakitunya nah budak teh seuri-seuri. Begitu ditinggal tos kerek halus. Sae. Begitu bobo murang kali teh nguping ku kupingan tuh anu berhubungan sinaran kaagungan agama sugane soleh. Sugane pupusa husnul pan eta nu diarep-arep urang teh murang kali maot husnul gitu. Kan urang cita-cita mah sarahe wae nya hoyong husnul, Fatimah maot hoyong soleh, tapi murang kali teh bobo teh diparene go sendiri lagi. Bergadang kita bergadang. Oyak di tengah jalan. Itu. Jeung rupa-rupa we dina HP teh ya. Nu penting macana supados, cek ibu beta perisira supados anteng. Disetelna teh eta. Gitu. Atuh, lamun ge bade nyetel eta da nama seueur channel atanapi tayangan agama. Atuh awasan doa-doa disetelna. Doa mau tidur. Doa mau tidur teh ibu mah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa nusur eta Bu. Eta sanes. Sanes. Ibu mah sok ngaos naon bade bobo teh. Oh eta osok diaos teh ibu. Osok tara. Di madrasah mah osok cenah amang. Aslina mah pikeun sarua jeung budak. Sendiri lagi pandina cepil dicocokan. Salaki digigir urang butak kita ke mastaka masya. Aya nu kitu aya. Atau aya ngeri madrasah nu harade wae. Engke mah sakedap deui geura dibuat oge bagi dicocokan. Bari ngagebuk. Micen capek cenah amang cicing. Apa-apa sagunung ge beres ngagebuk teh. Masya Allah. Ngan orang kaya begitu cocok cepilna dibuka biji jeung nu hejo. Galiang cepil teh capek ngadengkeunana. Masya Allah. Tos tah kitu. Eta. Takangnya Nabi teh terang. Ku sabab supados janten ilmu, janten pendidikan kaum umatna naros. Kitu ka malaikat Jibril. Tah ceuk bahasa nu masyhur ayeuna mah disebutna teh berbagi informasi, berbagi ilmu. Ulah pedit kana informasi mah. Aya nu naroskeun aya bumina Mang Ujang gitu. Bimumun palih mana? Ulah kieu dukanya teu kenal. Kitu teu wawuh. Lah eta mah keresek ora bedul ti Mang Ujang teh kitu. Kitu ulah. Kitu adukanya Mang Ujang bimumun mananya? Ai ece urang mana? Urang di asli. Nah can ada urang dieu. Dukanya teu kenal. Kitu. Teu kene. Berbagi informasi. Oh, paling kaler. Rada eta mah bumina ge atuh di perumahan mewah mah eta mah masyhur. Loh, aya perumahan mewah paling aya. Paling mana mun itu perumahan mepet ka sawah jar gitu. Sisi Serang eta. Mah bireuk lah eta nu aya masjid lamun magrib mah hurung sigal Jabar gitu. Aduh seredet ibu-ibu mengpingal Jabar teh cenah. Komo bi ade mah hayang deui. Ibu-ibu mah
pokoknya mah cenah ke mungahan ajabar cenah gitu tah. Kada ibu ngenceleng. Ari apang ngadu ngabala teh bawaan deui runtang. Masya Allah. Dah. 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 Tas ilmu nya lamun tos uninga mah beda ka putra urang mah. Kacaroge sambil ngobrol. Tuangna meja makan teh nya daripada ngobrolkeun tatangga lah kariweuh-riweuh. Mending ngobrolkeun ladang pangaosan. Bilih caroge tara pangaosan sugan dibere ilmu ku ibu-ibu ladang pangaosan. Ngadongeng perihal titinggalan Kangjeng Nabi waktos mi'raj. Eta we. Nah, ame sumanget caroge teh. Gitu tah, teu kawereun diterangkeun ajabar geus ibu mariweuh. Tah gitu. Tah itu. Tah pan beuki yakin caroge teh. Alhamdulillah. Ini pangajian teh geuning aya tapakna. Pada dibere kenceleng teu urang teh. Tuluy atuh dibere jang jajan teu pamajikan teh. Bajuna biasa, emasna eueuhan, tapi ilmuna aya alhamdulillah. Sugan atuh caroge teh keur matos keng pitulung ti Gusti kitu nya tambah bojona pangaosana teh aya hasilna beuki mantep kana hidayah ti Gustina beuki rajin ibadahna. Tah kadituna bok pilih carogena teh acan aya hidayah teh acan aya pitulung tapi ningal bojona aya hasil tina pangaosan nana bari tuang teh ngadongeng. Ari minta duit urang teh teu era ari ngadongeng ilmu maknya era atuh. Ari nyarekan salaki teu era ari berbagi ilmu mah teu era atuh berbagi. Sugan pamajikan teh geuningan pengajian teh lain ngumpul indit, lain ngumpul ubrang abring, lain ngumpul guya gaya. Tapi geuning aya hasilna. Ka urang ge mere beja padilah dina bulan Ramadan. Asa hayang urang ge pangajian tasugan kitu. Asa hayang dikeureuh hirup bener tasugan kitu. Kitu. Tapi lamun ibu balik ti pangawasan, lung baju, lung tiung, ceuk salakina sia teh pangajian buni, ari balik ka dieu dibuligir, hareudang. Ai sia ngajedog wae digogobrog dah tuh. Kok ngelap-ngelap atuh aing minta cai. Cek salakina atuh cokot ku sarangan. Sia cokot-cokot pi pangajian tuh. Atuh mere-mere cai ka itu udog dag imah teh. Cek salakina, nu pangajian geus kieu patut gitu tuh. Bilih kitu beuki alim atuh kana hidayah teh. Itu Bu. Nah. 2023 harus lebih baik daripada 2022. Itu Bu. Kudu aya berubah gitulah. Cek bahasa film mah kudu aya satria baja hitam gitu. Berubah gitu. Karena saya teraskeun. Tah. Saur Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril. Gitu. Pakul tuli Jibril ya Jibril liman hadza. Malaikat Jibril ieu cai anu kalintang ahengna teh disayogikeun kanggo saha atuh. Gitu. Saur Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril. Diwala ku malaikat Jibril qala liman sholla alaika bi rajabin. Saur malaikat Jibril Muhammad ku sabsi alira teh jami anu mulya. Pangna disebat jami mulya ku Allah dat anu mulya. Salira teh dipanggil. Diulem gitu supados ngadeuheusan ka mantena ka Allah dat anu mulya. Taku salira teh jami anu mulya dugikeun ka dipanggil ku dat anu mulya maka naon rupi anu aya di salira termasuk jami anu munjung anu muja anu ngadama-dama ka salira tah di paparinan padilah nu luar biasa, di paparinan buruh nu luar biasa,
bakal dipaparinan kaistimewaan anu luar biasa. Asal Kangjeng Nabi naon dia atawi saburuhna teh. Naon tah bakal dipaparinan teh. Saur malaikat Jibril tah sakumaha nu nembe teh